Aa, Kulan, lo bogoh ka Abi. ari kitu kumaha? Abi manges kolot. Legit geus kolot mah aya kenyal-kenyalan. Di mana Bibi? Kok sumpah beko iyo capek orang mah. Wah beko. Anu bandar bingung mah beko di mendi. Eta di proyek di jalan kok ya beko nih. Heeh. Terus ku Bibi eta di gerohannya beko. Heeh. Sabalain cunihin eta nu bogana. Kumaha emang? Ugi tanggung mbah beko ka bibi. Kumaha caritana eta Bibi jadi daek kitu kumaha? Dia cari tanah mah. Neng gelis dieu cenah bibi teh nyamperkeun dari disebut neng gelis. Ai sugan ek dibere naon da ti tanggung mbah beko koplok. Atuh pon bisa nolak meureun Bi. Kan geus nyebut gelis, batur mah ulun nyebut gelis ka bibi nya daek we. Jadi Bibi teh bingung nolak meureunnya. Nya bingung nolakna. Geus di alam gelis. Bibi kunaon diulang-ulang we? Eta mikiran generasi bangsa jeung negara. Anjing. Hareudang. Yuk ai. Pikiran negara cenah bray. Bi cek orang mah Bibi mah daripada mikiran negara manya mending keneh mikiran dengan sangu ayeuna mah. Bisi teu nepi ta otakna. Mimpir aku geura ada kieu ge esok Ibu Pertiwi nada awewe. Nya si ai kitu teh mah. Jadi naon atuh? Naon unek-unek dina jero hate Bibi teh naon itu tentang negara teh naon? Nya heun trag-trag ayeuna budak jarang disusuan ku ASI. Lolobana ku susu sapi. Cenah majar mentak pinter. Tapi di mana nu enak sapi jadi dokter atau jadi sarjana? Da eueuh kan?